Aduh, aing kudu jualan cau kemana deui? Ieu teh payu-payu wae aing ah. Bapak aing minta duit. Kalah dibere cau, kita pangajualkeun cau ke mun meunang mun hasil. Kom jeung maneh duitna cenah. Nah kumaha bapak aing minta teh duit lain cauna. Kali teh ngajual aing ah. Ya masalah jeung dagang aing kieu mah. Baka mana aja payu-payu ku aing sekali itu. Sugana ka hareupna bismillah. Cara rau cau. Cara rau cau. Cara rau ibu-ibu, bapak-bapak. Ieu mah kurang di akalan meh payu ku aing jualanna ieu mah ya. Naon dek? Iya aing kata latahan ku bapak maneh ditah meuli cau aing cenah. Talatahan kumaha sia teh? Menjadi ka aing atuh. Heupan kieu sa tadi teh panggil aing jeung bapak maneh sa. Nyebut ngata cenah cau maik dibeli ku bapak maneh. Ngan duit tadi maneh kabeh jadi ku maneh heula duitan sok. Nah, sia mah bapak aing mah teu boga duit di aing kan. Ih heupan kieu sa. Jadi gantian ku bapak maneh duitna sa. Ayeuna pangmelikeun laku duit maneh ngarti teu? Kumaha bapak aing ada aing mah teu beuki cau. Heuh nyaho teuing bapak maneh atuh eta mah. Bener. Bener aing mah sa. Bagus atuh, nambakeun cau tuh bapak aing. Nyaho atuh da. Da aing mah teu beuki kan. Iya, sebelah ieu. Geus kembali gocap aing mah lah. Pada kabalan. Cau geus bae aku lalai kieu. Ji, Sal, saya mah kalah ngaledek kitu, Sal. Dan bapak maneh mah niat ge kaya nulungan, Sal. Nulungan kumaha? Heuh jadi henteu nempo cauna, Sal. Bapak maneh hitung-hitung nulungan ka aing ekonomi, Sal. Ngarti teu? Heuh karunyaeun intina mah kitu, Sal. Aduh, sia ditengarti-ngarti saruana. Teh aing teu beuki carau. Sabaraha? Gocap di batur wae teh meureun 100.000 mah, Sal. Ya. Ah, Sia teh kurang karo aing kudu meuli cau. pancik bapak maneh kata-kataan aing ge, Sal. Heeh atuh. Rek ka mana deui? Hareup sugan aya nu ieu lah. Diederkeun deui. Diederkeun deui lah nyobaan, Sal. Aja gitu. Anu nya. Heeh. Aing. Kumaha kan apal meureun bapak aing teh aing mah teu beuki cau. Beli mah boku sorangan gitu. Aing mah. Alhamdulillah cek aing milik mati mana we. Bener cak jualan cau mah kudu diakalan. Lumayan menang 50.000 pertama aing. Wah, bisa jajan aing lumayan. Kasah dinya ieu. Siapa? Pak, Ambek. si Isal teh yang ngepisan cau can nyebutna teh. Tapi teu boga duit. Bayaran we ku heula cenah. Dah, si Isa mah teu resepkeun cau. Sia mah. Meureun dibeli eta ku si Paisa. Kapan duitna can nyebutna teh wa. Jadi ditaka uang heula dibeli yeuh. Sabarahaeun kitu ya. Gocap lah bae lah. Nah, cau sakieu mah digocap kan. Komo dibatur mah 100.000 aing pada kadulur we ieu mah. Bener kitu si Paisa layangan. Bener talata jeung aing tadi panggil di handap. Iya tuh. Nah. Iya. Heuh bikin ka si Paisa tuh. Iya ku uang lah murah. Geus ieu. Iya nya. Aing mah teu balik langsung balik aing langsung ngaji wa. Tunggu atuh nya wa ieu. Heeh. Siap. Bebal na sabaraha kilo. Iya aing meuli cau gocap. Kamu teh inget ka si Paisa mah ngomong hayangan mau dibeli ku aing. Pak. Yeuh cau, jeung naon cau atuh? Cau naon? Pan maneh tah nu nita meuli cau aing meuli cau gocap ti si Burik. Nitah naon ieu bapak teh cau? Cau naon pan si Burik cenah ngomong teh tah si Paisa layangan cau cenah. Ngan teu boga duit cenah. Beuli we ku doyok. Tadi ka urang cenah nyebutkeun ieu bapak yang cau teh tadi beli heula. Nah jeung naon aing cau teu resep cau aing mah. Bapak sarua urang ge, Pak. Ah si kehet. Udah mending si Burik nang di tepi tuh. Kemana? Kadi itu tuh. Aduh aing. Mah jadi meuli cau gantian heula gocap yeuh. Nu aing ge gocap eta meuli cau. Kumaha tuh? Aing mah Kehet si Burik babel. Anjir, aing lumayan milik mati mana we. Beunang. Burik. Hore aing mah salah euy. Burik. Duit aing kehet. ayeuna pokona mah diulinkeun lalajo dangdut. Halo. Betungguan Jo. Geus mulai. Tungguan. Bareng-bareng aing era. Tungguan. Kemana? Hah? Kemana?
Aing lalajo dangdut ding. Ngalalajo dangdut gini kan? Banget. Nah mau ngajak aing. Erek ai sia. Namun itu bebeja tuh ka aing. Naon? Ek nempo dangdut. Nah, sia kilu gitu lamun diajak. Nya erek atuh. Nah, tuh si lain kira disalin aya kilu mau nih. Panheun aing apal kumaha aing aya teu di bejaan mah. Buru ke. Cek aing bejaan heula geura isuk-isuk aing ek nonton dangdut teh sama sok tarang ngajak. Karena kena aing teu gablek duit goblok teu diarajakan we ek ulin teh. Nah, jadi teu gablek duit teu iya, ya. Jeung nyawer maing aya receh yo. Hah. Aing kudu balik heula teh da anjing. Goyah kieu mah. Geus atuh kikituan we. Pernah ku aing kikieuan. Lain oding. Nih, Aing ge kudu disalin heula meureunana di sapatu. Dilepis geus burit, geus kitu wae lain yo. Naon deui atuh? Naik kos kaki aing ka mana sebelah deui? Bet nyawa teuing atuh. Hah? Bet nyawa teuing na ka aing. Aing nyabak ge hanteu. Sia ulah kitu ding. Nah, sia teh. Nah ulah kitu naon? Sok ditungguan ieu cik balik heula ka dikeun kos kaki aing. Heuh, tungguan atuh aing ek balik heula. Kos kaki aing ka manakeun? Nah kaos kaki aing kumaha kaos kaki aing? Nah, aya sabeula pan aing teh mau doa et. Pasang. Bet nyawa teuing atuh sia. Nah aing jang naon atuh mau kaos kaki sia? Sia mah ngahaja nya disumputkeun ama aing nungguan. Sok buru ka manakeun ieu? Ditungguan ieu ku aing geus sok buru. Nah ai sia teu kurang karuh nuduh ka aing. Terus aing kudu nuduh ka saha? Hah? Pan di dieu ge sia hungkul. Terus aing jang naon kaos kaki jeung sabeulah deui. Ai sia, Nah, ulah aya sok naon jahil sia, goblok. buru-buru aing ditungguan. Nah jahil ku masuk teangan ku sia na. Aing nyumputkeun jang naon nyumputkeun kaos kaki atuh. Nah, di dieu Jeung ge pan sabelah. aya sia hungkul. Sok teangan ku sia ta teangan sok goblok. Eh, Sia, nah jang naon aing nyumputkeun kaos kaki sia tuh beri jeung butut deui. sia nyebut butut deui wae tuh. Ya heuh jang naon aing. Da aing gablek di imah 14 mah meureunna. Ajo nungguan aing ngalaju dangdut yeuh. Ai terus Kos kakina ka manakeun sabelah deui. hebat nyaoteng atuh na aing jang naon mawa kaos kaki sia. Nah sia kalah sosorongot atuh. Heuh sia tuh da nuduh ka aing nah jang naon aing kaos kaki buruk kitu. Nah sia kalah nyebut buruk atuh. Pan heueuh deuleu tah ku sia meni hawuk kitu. Nah sia kalah resek. Aduh. Nah aya naon sia goblok? Kalau kan nonjok aing, Sia tuh da resek. nah rese kumaha goblok? Kos kaki aing cek Kan kaos kaki nanyakeun ka aing pan sia nu make Aya naon bae salah tuh? Dibawa bae sia mah. Aya naon ka aing ra? Pedah naon sia? Nyangkakeun aing maling sapat ieu kaos kakina sabeulasna. Oh di bawah tah kos kaki. Nah jang naon Aya aing kaos disimpan kaki di mana? Nah nyumputkeun kumaha tuh bet nyawa teuing. Aing anu Sadi. hanteu. Si Odi. Atuh ganti we ganti geus heula mereka mana kitu? ganti bola. Sia mah kaos kaki we riwa atuh. Nah sia ditonjok kali. Tah, Si Ajo aing. Napa eta kaos kaki paisa? tah goblok ku sia. Heueuh nya ding. Aya ngarengkep ding. Hampura ding. Hampura. Geus impas goblok. Sia ken. Padahal mah enggeus oding. Nah sia main tonjok we Bang. Nah, tadi guys si Isal jol nonjok aing. Heuh atuh ulah nonjok atuh geus. Nah, geus pan impas nah kumaha aing ge sarua nyeri mata. Banget sia tuh mah ya. Wah, beungeut sia dua anak ku aing direngkepkeun. Nah sia keur ngokok aing kudu. Sok udah gua 5 goblok. Ya, sia kunyuk.